sadaya, alhamdulillah Mangjaya ya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas. Neraskeun hanca dongeng nukatuna kamari carios nyambung judulna nyaeta naon para wargi? Res Jawara di kuburan. Ini arah hafal sadaya nanya. Mangga para mitra sadaya ngakeun wae. Entang-entang hiburan panggubrah mana Mangjaya saparakan cati studio ngaturkeun nuhun. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh para wargi sadaya kasugri kaum dangu sadaya anu ngintun serat Mangjaya ngahaturkeun nuhun. Mung sok sanaos kitu para mitra hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pangdorong ti para wargi ngajantenkeun bingah manah pikeun Mangjaya. Para wargi sadaya kabungahna. Sugan mah eta mah ngajegirna gunung ge mun dibandingkeun jeung kabungah hate Mangjaya masih kene gede hate Mangjaya kabungah teh. Kumargi taya sanes dorongan ti para wargi sangkan Mangjaya siaran teras ngahibur. Hatur nuhun. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng nukatuna kamari etang-etang hiburan bae. Wilujeng ngadangukeun. Dongeng teh parantos dugi kanalika tarung anggeus-anggesan antawis Mama Sutara sareng Citra Senanya. Samalih tarungna kalintang pisan ragotna. Mangga urang lajengkeun deui. Salajengna malah ti bodas nyarita. Beuh, lamun kieu carana mah sigana moal aya anggeusna. Aduh, kudu kumaha api pataeun aing. Nah kudu ngadaguan anu tarung atawa kudu init ninggalkeun di tempat. Sabab aing mah perlu neangan Kang Banara. Cilaka waktu teh beak teu puguh atuh. Ceuk malati bodas bari ngusap beungeutna terus ngalengkah lalaunan ngajauhan pakalangan. Tapi leumpangna semu mundur sabab tetep panasaran hayang nyaksian anu keur tarung. Tapi corelat ti kajauhan aya nu datang. Soradang daunan nu kadupak menisea sasatoan nu kagebah meni rabeng lalumpatan. Teu lila celek eta jalma teh nincak lemah. Teu jauh ti nu keur tarung barang breh tetela Supala geus tepi ka palebahdinya. Huleng Supala ngahuleng bari melong ka nu keur tarung. Terus gogodeg bari rumenghap bangun kaget sedengkeun malati bodas meni ngaranyung barang nempok ka Supala pok ngomong sorangan. Babaturan si kalingking. Cilaka tangtu Mama Sutara bakal dirempuk kuduaan. Mangkaning nu hiji oge geus sakitu gagahna mana komo lamun dilawan kuduaan. Mun kitu carana mah aing teu meunang ini ti dieu. Aing kudu mantuan ka Mama Sutara. Nya bener aing kudu milu tarung sanajan musuh ge garaga. Tapi pikeun si malati bodas moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Ceuk malati bodas bari balik deui ngadeuketan pakalangan tarung. Tuluy molohok ka Supala anu kakara datang. Telila gero Supala ngagurowok tarik pisan. Hei, Eureun, cek Supala bari ngerahkeun tanaga batin. Sora sanggup ngageterkeun bumi alam. Malati bodas oge meni muringis. Sarta sakilat nutupan diang ceulik ku curug. Pok ngomong jroning hatena. Ih, cilaka sorana wukul mata keragrag jantung. Heran, najalma gagah-gagah hingga dadak kalakuan anak kararitu. Tetela aing teh kurang kanyaho. Cek malati bodas bari mundur dua lengkah. Hatena ngarasa miris sok sieun Supala ngamuk sarta ngabinasa ka Mama Sutara. Malati bodas kacida salempangna. Ari nu tarung barang ngadenge nu ngagorowok teh reg duanana meni bareng eureun. Jep sora anu ngaguruh teh jempe las haseup leungit breh katempo Citra Sena jeung Mama Sutara keur pahareup-hareup bari padangong-dangong masang kuda-kuda. Taneuh nu ditincakna geus lebur siga diiri ku gajah. Di dinya kaayaan kitu teh para mitra srog Supala maju ka hareup pok nyarita. Hampura kaula kapaksa ngeureunkeun kasukaan aranjeun waan. Perkara tarung bisa diteruskeun lamun sakira masalahna teu beres. Tapi samemeh tarung diteruskeun coba tetep heula beungeut kula. Cek Supala bari melong kana duaan kebeg Citra Sena ngagebeg bakat ku kaget. Sabab apal kana sorana. Kitu deui Mama Sutara sarua ngarasa kaget jeung reuwasna. Duanana meni bareng ngareret ka Supala. Barang breh gajeleng Citra Sena luncat ka tukang. Ari Mama Sutara nuduk suku Supala bari ngagero bangun sono. Kang Supala, haturan Kang. Cek Mama Sutara bari deku hareupeun Supala.
Barang nempo kajadian kitu Citrasena meninga gurubug bakat kuruwas. Palah mah marati bodas meni colohok bengong. Sungutna molongo bakatku kaget jeung heran. Duanana teu aya nu nyarita ngan saukur melong ka Mama Sutara anu nyuung bangun ajrih ku Supala. Atuh ari nempo kitu mah Supala oge meninggal ketay hatena pok nyarita. Rayi, ulah kitu Rayi. Akang teu hayang dihormat anu kaleuwihi. Jeung akang mah biasa we sok geura cengkat Rayi. Akang sono lantaran geus heubeul urang teh henteu tepung. Cek Supala bari nyekal tak-tak Mama Sutara. Didinya mah kakara jelas yen Supala tetep aya dina saluhureun Mama Sutara. Ngan bae Supala teu hayang dibere gelar kahormatan. Sanajan ku muridna disebut Mama atawa juragan, Supala mah nolak kahayangna biasa bae. Tapi tetep ajen dirina leuwih luhur tibatan Sutara anu sok disarbut Mama ku sakabeh muridna. Tapi eta kabeh teu matak jadi masalah. Pok Mama Sutara ngajawab bari dumareuda. Atur nuhun Kang Supala, abdi nyangakeun salam kawilujengan. Atur nuhun parantos ditepangkeun di dieu abdi teh kalintang bingahna. Cek Mama Sutara bari cengkat gep sasalaman jeung Supala. Duanana ngarasa bungah nu taya papadana. Sabab bisa tepung didinya ari Citrasena bati colohok bae gogodeg. Kitu deui malati bodas narangtung bari neuteub kanu keur silih bagiakeun. Teu lila pok Supala nanya ka Mama Sutara. Rayi, naon sababna pangna bisa bentrok jeung Citrasena? Akang mangarasa kaget sabab Rayi tarung jeung batur sorangan. Citrasena? Saha Citrasena teh Kang? Abdi mah teu kenal. Cek Mama Sutara bari neuteub ka Supala. Nu ditanya nyeh imut pok ngajawab. Sabar Rayi. Urang bari diuk ngobrolna sarta urang geroan Citrasena ngalah leuwih jelas jeung gampang ka artina. Cek Supala bari gek diuk didinya kene. Kitu deui Mama Sutara duanana dariuk bangun salse. Ari Supala pok nyarita ka Citrasena nu rada anggang tidinya. Citrasena, coba ka dieu sing deukeut. Aya bada mikeuneun anu kacida pentingna. Perkara tarung mah heureunkeun we heula. Supala ngagupayan ka Citrasena, koloyong Citrasena ngadeuketan bari nyarita. Mangga Kang Supala, aya naon ieu teh? Asa teu paruguh teuing. Nasa anu dipayuneun akang teh? Cek Citrasena gek diuk di jireun Supala. Panon ngareret ka Mama Sutara anu keur colohok. Ayeuna mah kakara ngarti yen manehna teh tarung jeung dulur sorangan. Citrasena poh geura ngenalkeun ieu teh Sutara nu cicingna di lembur kalapa nunggal teh. Nu mineng dicaritakeun ka anjeun apaan? Cek Supala bari nunjuk ka Mama Sutara. Oh, ieu teh Kang Sutara, Masya Allah. Lamun kitu mah abdi teu tarung jeung dulur sorangan atuh. Aduh hapunten Kang Sutara. Mangga abdi nyangakeun salam kawilujengan sarta mulut dihapunten we tina samudayaning kalalepatan. Abdi rumaos lepat Kang, cek Citrasena. Bari munyungan ka Mama Sutara. Gep ku Mama Sutara ditampanan bari ngajawab dumareuda tapi campur jeung bunga. Sami-sami Rayi akang geuna da di hampura we sabab geus rumasa kurang taliti jeung kurang hati-hati. Teu tatanya heula nu akhirna urang teh kalah kasilih alapati. Nuhun Citrasena, urang bisa patepung di dieu. Jawab Mama Sutara bari mangut. Pok Citrasena nyarita deui. Sami-sami Kang Sutara. Sami-sami abdi ge ngaraos bingah. Sawios nu parantos kalangkung malah. Ulah dijantenkeun perkara ayeuna mah urang suka bunga we margi geus tiasa patepung jeung dulur. Laras Rayi, sok atuh ayeuna mah urang ngobrol anu tumanina. Jawab Mama Sutara bari ngareret ka Supala anu teu weuleh imut bakat ku ato. Lantaran ge salamet sarerea sanajan tas tarung oge, duanana salamet teu kurang naon-naon. Pok Supala nyarita. Hehehe, nya kitu. Ayeuna mah ulah parasea, sabab pasea teh goreng. Sagala rupa perkara kudu dibereskeun ku kahadean. Ngarah buahna hade sarta moal matak ngarugikeun. Taina akang rek nanya ka Aji Sutara. Naon margina betiasa bentrok sareng Citrasena? Coba akang bejaan ngarah bisa milu mikiran.
Mangga Kang Supala kieu lalakonna teh. Geura ku abdi urang dongengkeun sadayana supados kahartos. Cek Mama Sutara bari derak-dak nyaritakeun sakabeh nu geus kajadian. Timimiti kadatangan ku hiji pamuda anu ngaran Banara. Tuh nepi kadanget harita. Kabeh dicaritakeun garis badagna. Citrasena jeung Supala bati olohok bengong lantaran geus jelas ayeuna mah maranehna teh bentrok jeung batur sorangan. Tah sakitu lalakon teh Kang Supala. Manawi abdi teh ngajang ngidar sakuliah pileuweungan pikeun milarian ngaran Banara kitu tah. Cek Mama Sutara mungkas caritaanana. Supala jeung Citrasena silih reret tapi duanana can aya nu nyarita siga nu ngarasa kagok pikeun nerangkeunana. Tapi sanggeus rada lila pok Supala nyarita. Kaharti atuh lamun kitu mah. Kaharti jadi tetela pamuda nu ngaran Banara teh lain ti golongan nu jahat. Papalimpang jeung katerangan ti Nini Kalingking sarta nu salah jeung jarahat teh. Hartina mah Nini Kalingking. Ayeuna mah bisa katempo kalayan jelas. Moal aya deui kajahatan teh naplokna di sini Nini Kalingking. Tapi urang ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Perkara ieu kudu dibereskeun ku jenisna, nyatana ku Jang Banara sorangan. Urang mah teu kudu milu campur, tapi ari nyaksian mah perlu. Sabab bisi aya hal anu kurang wajar jeung deui geus kagok asong. Urang kudu nyaho nepi ka jucungna. Nyahare kumaha saterusna. Hayu urang saraksian ku urang tiluan. Cek Supala bari ngareret ka Mama Sutara jeung ka Citrasena. Ari Mama Sutara can ngarasa sugema sabab can nyaho kana lalakon Supala jeung Citrasena. Pok nanya ka Supala. Perkawis cariosan Kang Supala abdi ge ngartos. Sarta bakalnya tujuan kana eta kahoyong. Nanging abdi teh panasaran keneh Kang. Nah naon atuh janten margina pangna Kang Supala sareng Aji Citrasena dugi ka tiasa ka dieu. Cobi abdi pasihan katerangan supados langkung ebreh lalakonna. Cek Mama Sutara bari neuteup ka Supala. Mangga urang terangkeun hayi ieu lalakonna teh ieu. Cek Supala bari parabat nyaritakeun naon-naon nu geus kaalaman. Ti mimiti kadatangan ku Nini Kalingking tuh nepi ka harita. Dicaritakeun kalayan jelas tur ebreh jeung terus terang dibalakakeun eueuh nu disumput salindung. Malah mah para mitra perkara Banara nu ditunda dina dahan kai oge dicaritakeun ka Mama Sutara. Atuh puguh Mama Sutara menirenghap ranyug bakat tingku kaget jeung ngarasa hanyakal. Pedah muridna geus dijieun hiji sasaran ku Supala jeung baturna. Tapi akhirna mah sadar yen Supala oge teu boga niat nyilakakeun ka Banara. Sanggeus Supala tamat nyaritakeun sakabeh lalakon gancang ditempas ku Mama Sutara bangun teu sabar. Keke Kang, Gupi Jang Banara di mana ayeuna Kang? Eta teh murid abdi, Kang abdi teh ngarasa melang sok sieun manehna manggih kacilakaan. Ulah riwang haji. Jang Banara mah aman, moal aya nu ngaganggu, moal aya nu ngaharu biru. Sarta agang teu boga niat jahat ka Jang Banara. Malah mah anu satadina rek dibawa kaguhan Nini Kalingking teh ayeuna mah moal tulus. Sabab mun kitu carana mah Jang Banara teh sasat murid akang sorangan atuh. Lantaran murid Aji Sutara sarua we jeung murid akang. Akang ge boga kawajiban pikeun ngajaga kasalamatanana. Keun ulah salempang Aji, engke bakal tepung jeung Jang Banara. Ayeuna mah akang rek nanya deui ka Aji. Ari nu jenengan malati bodas teh ka mana ayeuna? Cek Supala bari neuteup ka Mama Sutara bangun anu panasaran. Hatur nuhun Kang Supala. Abdi percanten kana salogru picariosan akang. Ari perkawis malati bodas mah gampil. Margi tadi teh aya di dieu di piwara ngejat sakedik bilih matak bahaya ke urang geroan cenah ka dieu. Cek Mama Sutara bari jung nangtung. Terus luak liuk barang breh katampo malati bodas keur nangtung jiga nu katenung bari molohok kana riungan Supala jeung nu sejena. Gero Mama Sutara ngagorobok ngageroan ka malati bodas. Ning malati ka dieu geulis ieu uwa ti Ciborelang.
Malati bodas tengah jawab gancang nyamperkeun bari ngagerentos dina jeroning hatena ngarasa kaget jeung heran ku kajadian kitu. Kumaha gerentosna Malati bodas? Uwa. Nah, uwa ti mana nya? Apa anda tegas yakin musuh Kang Banara babaturan si Kalingking? Nari kumaha disebut uwa. Mata kaget. Tapi kolot kudu diturut jeung deui ku aing geus kasaksian kumaha rengkak paripolana Mama Sutara jeung musuhna. Mana kitu oge meureun aya nyawabuh atawa meunang memang dulur meureunnya. Cek gerentas hate Malati bodas bari leumpang lalaunan. Nyamperkeun kanu ngariung ku Supala jeung ku Citrasena diteuteuk bari imut. Masing-masing muji kana kakesitan Malati bodas sabab beda dina sorot panon jeung dina leumpangna. Malati bodas memang hiji wano janut tegep tur pantes disebut jawara sabab wanda alus jeung pikaresepeun teu lila srog Malati bodas nepi ka Mama Sutara pok nyarita. Unjuk sumangga ama abdi ngadehesan ka salira nah bade aya pikareseueun naon ka abdi teh. Malati bodas pura-pura can ngarti kana kajadian harita. Manehna berek diuk hareupeun Mama Sutara can waka malire ka Supala jeung ka Citrasena. Gelis anaki, poe geura munyungan ka Uwa Supala. Daya nu disebat Uwa Supala teh nu masih keneh turunan ti kilunya bibit buit anu nurunkeun turunan di kalangan persilatan. Nu ayeuna nerekab ngalobahan di mana-mana. Tanya Uwa Supala salah sahiji turunanana ka anjeunna teh masih keneh sepuh hidup sok geura munyungan anaki. Cek Mama Sutara bari nunjuk ka Supala pok Malati bodas ngajawab. Mangga ama Uwa abdi nyangakeun sembah kawilujengan sareng neda dihapunten we dina samudayaning kalelepatan. Abdi rumaos parantos kumawantun ka salira Uwa. Cek Malati bodas bari munyungan ka Supala. Kituna teh bari daku bangun hormat. Teu wani cucungna sabab sajaba geus kanyahoan kagagahanana oge. Geus yakin masih keneh kolotna anu kudu dihormat jeung dihargaan ku manehanana. Ari Supala nyeh imut pok ngajawab kalayan tenang. Syukurana king. Wa teh bunga boga anak nu gagah jeung satria. Sok geura calikan king. Urang ngobrol jeung Wa. Tapi peka tuh geura nepangkeun heula ta ka Paman Citrasena. Eta ge masih keneh sepuh hidup teh. Cek Supala bari nunjuk ka Citrasena. Atuh jung Malati bodas cengkat ngajawab bangun ajri. Hatur nuhun Uwa. Tuluy Malati bodas munyungan ka Citrasena bari deku pok nyari. Paman abdi nyangakeun sembah baktos ka salira sareng neda dihapunten we ti salira paman bireh abdi rumaos parantos kumawantun ka salira. Mangga abdi nepangkeun pun Malati bodas. Nuhun gelis kadampi kumang sarta dihampura pisan kumang oge. Tetela hidup teh lain musuh bening. Tapi hiji anak anu kudu dibingbing kana sagala rupa kahadean. Hampura mangge gelis. Hampura geus kumawani ngaheureuyan ka hidup. Baik ayeuna mah geura cengkat mang bunga ditepungkeun jeung hidup. Cek Citrasena bari neuteup ka Malati bodas. Jung Malati bodas cengkat bari pok nyarita deui. Hatur nuhun Paman abdi bingah patepang sareng Paman anu sae manah sareng gagah tur wijaksana. Cek Malati bodas bari mangut sarerea sareuri teu lila pok Supala nyarita deui. Tah geus beres ayeuna mah. Nu tadina dianggap musuh geus bisa direngsekeun kalayan hade. Dulur anu geus heubeut tetepung bisa patarema deui leungeun. Ayeuna hayu urang babarengan yang anjang Banara, ulah lila teuing cicing di dieu bisi bahaya. Cek Supala bari jung nangtung sarta sarereana rangtung. Ari Malati bodas rada kaget ngadengi ngaran Banara pok nanya ka Supala. Di mana Kang Banara teh Uwa? Saha nu ngiwatna teh abdi makalintang melangna sok sieun Kang Banara cilaka. Mangkaning abdi nu dipapancenan ku Paman Saron kanggo ngajagi kasalamatan Kang Banara. Di mana Uwa Kang Banara teh? Sabar anak king. Jang Banara disimpen aku Uwa. Mudah-mudahan manehna salamet. Hayu urang tareang ku sarere ayeuna keneh.
cek Supala para mitra sadaya bari harita ngareret ka Mama Sutara pok nanya deui. Hayu Rai, urang ngajang bandara bisi leungit manten. Mangga abdi mangiringan, jauh Mama Sutara bari manggut. Geus kitu mah sarerea para mitra teu nyarita deui terus ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug ka tempat Banara Cicing. Nu leumpang ti heula Supala dituturkeun ku Malati Bodas. Ditema ku Mama Sutara ari Citrasena leumpang napadeun. Opat jalma pating kurubut dinu bala sora kalakai garing nu katincak menisea. Sora suku tinggar bling opatan kebat laleumpang kalayan gancang. Sabab hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Komo Malati Bodas mah menigeus asagok patepung jeung Banara. Pok ngomong dina hatena. Kang Banara, di mana atuh akang teh? Ieu abdi nuju nyusul Kang Banara. Muga-muga we akang salamet di tangtayungan ku Nu Maha Kawasa sarta sing tiasa riung mumpulung deui sareng abdi. Cek kerentes hate Malati Bodas bari tetep leumpang kalayan pasti. Lengkah ngandung birahma saolah-olah hayang nuju kana hiji hasil anu mucekil harapanana beuki gede. Ku ayeuna geus bisa tepung jeung dua jago kahot nyatana Supala jeung Citrasena. Nu duanana oge geus ngucapkeun hiji carita ngaku anak murid kamanehanana. Tangtu bae hal ieu teh matak ngagubirakeun pikeun Malati Bodas. Sabab diaku turunan Kilunjar anu kasohor gagah jeung deui ku Kisaron ari Kilunjar mah dihargaan. Beuki lila nu laleumpang beuki jauh sarerea ge di jalan tetep jarempe. Daya nu nyarita Supala leumpang ti heula minangka panduduh jalan sabab ngan manehna nu nyaho kana tempat Banara ditunda. Jeung di jalan teu ngaliwatan urut tadi ngahaja motong jalan ameh tereh tepi. Nu mata kapaksa norobos kanu bala pating hurobas mata kreuwas tapi opatanana tetep lumampah kalayan tenang. Tunda heula lampahna Supala sapara kanca ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyatana si Radia jeung si Encang anu keur mawa Banara. Laleumpangna salese pisan sabab Banara teu bisa leumpang. Mana komo ari ngaliwatan jalan utara halma jaba dipiliweungan tur ka jalan nanjak meuni nepek. Harita Banara diganong ku si Encang anu geus sababaraha kali pilih genti jeung si Radia. Sanggeus tarepi ka hiji tempat pok si Encang nyarita bari ngahegap. Capek we, urang reunna di dia jeung Banaranya. Bisa akang meniasa cobrok ya, tuur lecet teh. Ieu bingbing niasa pegel. Cek si Encang bari regeureun para mitra. Sanes tuur lecet maksudna urang loncer. Semuanya tuur lecet. Cek si Encang bari regeureun terus ngecagkeun Banara, gek Banara diuk. Kitu deui si Encang jeung si Radia sarerea ngalungsar bari ngahegak bakat ku capek. Sakujur awakna geus marandi kesang, hiliwir angin pagunungan nebak kanu keur caricing. Karasana tiis matak nikmat, sora manuk meuni recet disada jiga ngahaja ngahibur kanu tiluan. Kang Radia, Kang Cang hampura abdi Kang. Sabab geus ngaripsikeun ka akang, geus ngaripuhkeun ka akang. Dalamun abdi kuat leumpang mah moal hayang nyapekeun ka akang duaan. Sakali deui hampura Kang abdi teh. Cek Banara bari ngareret ka si Radia jeung si Encang, pok si Radia nyarita. Alah, ulah lo pikiran yang Banara lah. Apaan cek akang oge akang teh ngahaja neangan ujang teh. Lantaran malang bisi cilaka. Tah ayeuna teh tela aya kanyataanana ujang teh cilaka. Tang tuwe kewajiban akang duaan pikeun ulunganana. Ayeuna makeun we lah. Ulah loba pikiran, pokona ujang salamet we. Akang mah ridho, ya ridho lillahi ta'ala sanajan kudu ngeganong nepi ka lembur ge. Asal salamet sarerea, kitu linjang. Cek si Radia bari ngareret ka si Encang. Nu keur ngusapan kesak bener kitu pisan lah Radia. Ayeuna mah kieu we jang Banara perkara kasalamatan ujang aya dina dampaleungeun akang duaan. Tong boro-boro sipati ngaganongnya. Dalah kudu ngaulaan sakabeh kaperluan ujang oge. Akang teh ridho sabab akang nyaho ujang teh keur gering. Ari nu cager piraku make kudu digaganong mah. Apan keur gering ujang teh. Kang Radia, Kang Cang, nanging abdi teh teu hayang ngarisikeun, ngaripuhkeun ka akang duaan. Tah kulantaran kitu abdi aya usul. Usul naon jang?
sok bejakeun buru-buru atuh ka Akang, cek si Radia bari neuteup ka Banara. Sijana geus teu sabar, pok Banara ngajawab kalayan tenang. Supados teu abot teuing upami tiasa maulah digandong Kang. Kumaha upami ngadama cikrak ka nepi tandu. Teras abdi gotong kuduaan. Rupina mah bakar rada hampang. Ari tanduna teu kedah sae, pokona mah asa tiasa dianggo diuk we ku abdi. Banara ngajukeun usul sangka nyieun tandu. Huleng si Radia jeung si Encang haruleng. Barang geus rada lila tetela kapikir benerna nyeh si Radia seuri pok nyarita. Bener eta usul teh Jang, hade pisan lah. Hade eta lah. Satuju Akang ge. Halus-halus lah. Mending nyeun tandu atunya kumaha ceuk maneh Cang. Halus yo ya. Jeung tibatan capai mau mending urang gotong atuh ngarah rada hampang jeung tumanina. Ongko adil ongko. Apan sarua beratna. Yo urang nyeun tandu lah. Tur wawi di mah tuh. Cek si Encang bari nunjuk kana rungkun awi sarta jung nangtung. Syukurlah. Baru tetela bodoh urang teh nya. Aduh, urang nyeun tandu lah ngarah bebari moal ongko digotong mah. Si Radia harita keneh nangtung terus ngadeuketan rungkun awi. Kedok nuara awi. Dakar si Radia jeung si Encang ti jarawe. Nyieun tandu keur ngagotong Banara. Nempok itu Banara meniru menghap ngarasa kagagas ku kahadean si Encang jeung si Radia. Gusti. Geuning Kang Radia jeung Kang Encang teh kacida belana. Daek capek jeung daek sangsara ngabelaan diri abdi. Cacakan upama teu aya pitulung Gusti mah moal kieu kajantenanana. Ceuk Banara bari ngomong sorangan. Panon neuteub seukeut kanu keur digarawe leungeun ngaragamang kana beuteungna. Gap nyekel wisi kuning tetela nyelap keneh dina cangkengna. Renghap Banara narik napas panjang terus wisi kuning diusapan bari ngagerentes dina hatena. Lamun aing terus-terusan digagandong, ieu lambang bakal murag nu akhirna bakal leungit. Tangtu bakal ngadatangkeun bahaya gede. Tapi lamun aing digotong tangtu bakal aman sarta moal kanyahoan kudu ngagotong. Aing kudu ati-ati dina ngajaga ieu lambang. Sabab gede gunana pikeun aing sakumaha ceuk amanat Paman Saron. Banara ngomong sorangan dina hatena geus kitu ras inget ka Malati Bodas. Inget deui kasih Saron malah mah beungeut guruna anu ngaran Mama Sutara ku malangkang dina kongkolak matana. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, heuleut sawatara waktu si Radia jeung si Encang geus beres nyieun tandu. Terus dibawa ka Banara, malah digotong kuduaan teu lila pok Radia nyarita ka Banara paroman marah mai bakat ku bunga. Beres Jang lah. Sok cobaan diuk dirinya Jang. Mojeunna atawa moal ieu. Keunalah goreng ge asal babag we da moal ieu dimeureun sakieu mah. Cek si Radia bari nunjuk kana tandu. Pok Banara ngajawab. Mangga Kang. Ci urang cobian rupina maraos da sae. Gek Banara diuk dina tandu tetela ngareunah jeung asa laluasa. Moal sieun ragag sakakak si Radia seuri bangun bunga. Halus lah, cukup sakitu ge lah. Tapi ulah wakah yang ditayeuna Akang mah capek keneh yo diuk ge heula lah. Tung-tung reureuh. Aduh, mun tidak tertadinya. Yah, urang teh belet pisan. Cek si Radia bari gek diuk di jieun Banara. Sawios Kang Radia teu kedah rusuh teuing. Pokona mah salah-salamet we. Rupi Mama Guru sareng Malati Bodas ka mana angkat nanya. Banara nanyakeun guruna jeung Malati Bodas. Sabab eta para mitra nu diteangan teh. Nya teh nyebutkeunana Jang lah. Sabab Akang teh teu nyaho teuing ka mana ini nada tadi teh lumpat. Sabab teu kanyaon pungul lumpat temen dipating jorelat siga kilat. Akang mah teu bisa ngudag atuh. Dibaksakeun ge kalah nyarolibitis. Batina napas weng beak ngahegak. Tapi ulah salempang lah Yang Mama Guru pasti kapanggih. Ieu urang susul ka kidul sabab da tadi lompatna teh ngidul. Ngan sameme Akang papanggih jeung Ujang, tadi teh aya hiji jelema anu jangkung badag. Manehna kabur. Mending ngabelesat siga pasar sigana mah sieun ku Akang meureun.
ting saha manehna teh da sugan we engke kapanggih deui di ditu, cek si Radia. Bangun anu ngarasa yakin yen sakabeh nukung sifat tepung bakal patepung deui. Kitu deui Citrasena cek pamikir si Radia bakal kapanggih deui. Nuhun tukang. Abdi ngarasa reug-reug ayeuna mah. Mudah-mudahan we mama guru bakal kapanggih deui, cek Banara bari ngareret ka si Radia. Nya kitu we jang lah. Geun ulah salempang lah kumaha Kang pokona mah eta mah. Ki Akang rek ngagoler heula sakedeung lah yang ngalempeng janggeng ieu. Meni caranggeul kieu. Cek si Radia bari terus ngagoledag dina luhureun jukut. Geus kitu mah jep tiluanana teu aya nu nyarita deui, sadarea ngararasakeun nikmatna angin pagunungan anu ngahiliwir karasa nebak kana dada meni tiis matak seger. Sanggeus leungit kacape bral arinit deui. Banara sakumaha nu geus direncanakeun harita teh digotong kuduaan, terus diajak nanyak mapai jalan nu rada caang. Si Radia jeung Sinca ngagotong Banara kalawan sabar tur ikhlas. Para mitra anu mulia, bareng jeung arinitna si Radia rombongan si Saron nu ngajugjug ka tempat nu tarung harita geus tepi ka ulut tarungna Citrasena. Rag si Saron eureun heula terus rarat-reret bangun kaget. Malah si Tregos Sideung jeung Nyi Maria ge cing polohok. Sabab kaayaan di dinya meni ledug taneuh siga urut diirik ku gajah. Tatangkala nu leutik loba nu beungas, dang-daunan ngayang, regang-regang kai loba nu potong, jujukutan penyet kaayaan di dinya jiga urut diangu ku angin puyuh. Si Saron kerung sanggeus rada lila pok ngomong. Waduh, pagawean saha ya? Sigana mata saya nu tarung ye. Sabab tadi ku aing kadenge anu pating jelegur. Hanya ka teu kasampak. Nasaha anu boga pagawean kieu ye. Waduh palang siang anu ngaganggu kajang Banara ye. Beuh cilaka lamun kieu mah ye. Cek si Saron bari gogodeg getruk iteuk nu dijieun tina dahan tangkal malaka hideung teh. Ditotogkeun kana taneuh rieg bumi alam jadi euneur. Si Tregos Sideung jeung Nyi Maria menimuringis tuluy malunur bari ngaleper. Disangkana si Saron rek ngamuk, tapi teu aya naon-naon ngan ukur sakitu. Si Saron pok nanya ka Nyi Maria. Maria, sajabati sini ni kalingging saha deui anu ngancam kajang Banara? Jawab buru-buru ye, cek si Saron bari ngareret ka Nyi Maria. Nu ditanya rada ngadeg-deg serok maju salengkah, pok ngajawab sora meni ngageter. Ari sakaterang abdi mah mung nini kalingking bungkul we. Margi kawitna mah duaan sareng abdi. Ari ayeuna mah abdi parantos talu kaden Banara. Abdi mah sejak ulun kumaula ka anjeunanana. Syukur mun kitu mah. Ieu teh urut tarungna si kalingking. Tapi jeung sahanya sabab moal aya deui jago nu sejen anu sanggup ngarubuhkeun si kalingking kajabati aing sorangan. Tapi akeun wae teu kudu dipikiran. Sabab nu tarung geus eueuh ayeuna aing rek nanya deui. Naon sabada maneh kabur ti si kalingking? Naha beda ka hayang atawa kumaha? Sanes bentok kapalai juragan. Nanging abdi teh bade dipateni ku nini kalingking sarta bade dianggot tumal ku anjeunanana. Tah ku jalaran kitu kapaksa abdi teh kabur. Kalarasan ku Den Banara diangkeun janten anak buahna. Abdi teh kalintang bingahna juragan. Margi bakal aya nu nantayungan kana nyawa abdi moal diganggu ku nini kalingking. Kanggo mulang tarima ka Den Banara abdi mah rela ngalaksanakeun segala rupi parentahna. Malih mah nyusulan juragan ge parentah ti Den Banara. Jawab Nyi Maria kalayan tegas cakakak si Saron seuri. Sigana mah ngarasa bungah nu taya papadana sabab pamuda nu kumanehna dijaga kasalamatanana geus boga pangaruh anu kacida gedena. Syukur Maria. Aing bunga ngadenge caritaan maneh. Sabab memang bener Jang Banara hiji pamimpin agung. Malah aing bakal kumaula ka manehanana. Kobo di maneh kudu leuwih satia ka Jang Banara. Lamun henteu maneh bakal modal. Yu ayeuna urang indit Jang Banara kudu buru-buru ditepungan. Nyuk sumangat juragan abdi mah ngiringan. Nyi Maria harita keneh para mitra ngajawab bari manggut. Ari si Paman Saron teu ngareret deui terus leumpang ninggalkeun urut pakalangan tarung. Dituturkeun ku Nyi Maria jeung si Tregos Sideung tiluan arinit rek neangan Banara
Si Tergos Sideng panasaran pok maksa kenanya kasih saron sabab bisi init kamana bae. Oh juragan, pangapunten jising abdi bade tumaros. Rek nanya naon maneh ha? Pok keur nyarita. Jawab si Saron kalayan teu ngareret-reret acan jongjon bae leumpang. Sumun bade lajeng ka mana ayeuna tegan? Na bade ka lembur Cilayung acan nepi bade ka mana? Cek si Tergos Sideng bangun asa-asa. Bodoh maneh. Kami rek ka mana we nepina. Teu boga tujuan rek ka Cilayung. Jeung teu boga tujuan rek ka mana-mana. Tapi rek neangan Jang Banara. Sabab kami geus ngarasa yakin ayeuna Jang Banara geus eueuh di Cilayung, geus aya nu mawa ku hiji jalma. Sora iteuk nu ditotogeun kana bumi geus mere tanda nu yakin ka kami. Cek si Saron bari tetep leumpang teu galideur. Horeng waktu si Saron ngagetrukeun iteuk kana bumi manehna menta katerangan nu yakin kajin kala jugang anu cicing dina iteuk sarta eta jin geus mere katerangan ka si Saron yen Banara geus eueuh di Cilayung. Oh kitu habutan atuh abdi teh juragan mangga atuh ayeuna mah abdi mah sejang ngiringan bade kana pengarsa juragan. Cek si Tergos Sideng teu bisa naon-naon deui kajabati nurut kana kahayang si Saron. Ya maneh kudu nurut ka kami. Lamun teu nurut bakal tiba buku iteuk nepi ka bubuk hulu sia moal sakumaha deasna. Jawab si Saron jiga nu nyingsieunnan. Puguh si Tergos Sideng meni muringis. Jep teu nyarita deui. Hari Nyi Maria Noel bari ngiceupan. Kasih Tergos Sideng dijawab ku ungeuk. Jep duanana teu aya nu wani nyarita. Terus laleumpang nuturkeun kasih Saron beuki lila beuki jauh ti urut pakalangan tarung. Malah mah tungtungna sup kaleuweung nu rada kerep ka kayona. Si Saron jeung Nyi Maria katut si Tergos Sideng. Jarongjon leumpang teu aya nu nyarita. Sanggeus lumampah kira-kira setengah jam reg si Saron eureun heula leumpang. Terus neuteup ka hiji tempat nu rada anggang leng si Saron ngahuleng bangun bingung. Manehna kakara harita manggih hiji hal anu mata kaget. Akhirna pok si Saron nanya ka si Tergos Sideng bari ngareret. Tergos, tu tempo ku maneh. Aya naon di ditu ha? Palih mana juragan abdi mah kira ngawas. Cek si Tergos Sideng bari luak lieuk nempoan anu ditunjuk ku si Saron. Tuh, parbagu nu kantang kakiara nu pangjangkungna. Coba sidikeun ku maneh. Naon nu katempo ku maneh? Jawab si Saron bari tutunjuk atuleng si Tergos Sideng ngahuleng. Siga nu bingung sabab teu katempo naon-naon kajabati tangkal kain nu jarangkung. Tapi sanggeus rada lila barasat aya cahaya nu hurum ti palebah dinya. Rupana koneng semu biru mata kabita. Kebeg si Tergos Sideng ngakebeg bakat ku kaget panon meni coloho. Kunaon kalaga ngahulang ha? Ayo jawab. Naon anu katempo ku maneh? Kami hayang nyaho kana kamampuan panon maneh. Cek si Saron nanya ka si Tergos Sideng anu keur olohok nempo kana cahaya nu kaluar ti hiji tempat nu ditunjuk ku si Saron. Sumuhun aya cahaya anu hurung juragan kaluar tina sela-sela daunan. Nanging jika nama tapi pisan naon tantenya juragan abdi mah rumaos kirang katerang bulan. Cek si Tergos Sideng bari ngareret ka si Saron cakakak si Saron seuri. Tetela mata maneh halus keneh. Memang bener di ditu aya cahaya hurung ngempur lir parmor kancana. Eta pisan ngajadikeun kami penasaran. Ayeuna kene urang irit kadinya susuganan aya hiji jalan nu hade pikeun manggihan Jang Banara. Tapi samemeh ini kami rek nanya heula ka si Maria. Jika dia sagedeung, Maria sing deukeut kami rek nanya. Si Saron ngagupayan ka Nyi Maria, buru-buru Nyi Maria nyampeurkeun bari ngajawab. Mangga juragan aya pikeun saeun naon ka jisim abdi? Coba aku maneh tempo. Tuh kalau itu. Naon anu katempo ku maneh? Nah aku rejeng tetempoan si Tergos. Cek si Saron bari nunjuk ka tempat bijilna cahaya. Harita keneh Nyi Maria celegeug nempo ka tempat nu ditunjuk ku si Saron. Panon dibolototkeun tapi teu aya nu katempo kajabati kakayon anu ngaguyun. Teu aya naon-naon juragan kajabati tatangkalan mah. Abdi mah teu kiat ninggalkan utebi. Cek Nyi Maria bari ngareret para mitra sadaya. Tetela maneh budak keneh. Budak keneh cadaya kanyaho deuleu. Lamun maneh teu nyaho di ditu,
aya cahaya rupana cika cahaya mas. Yurang susul kan itu tangtu dirinya bakal lain waneh. Ayo ini cek si Saron bari terus lempang deui. Dituturkeun ku Nyi Maria jeung ku si Tergos Hideung. Harita mah nu lempang teh rada gancang sabab hayang buru-buru tepi kanu dijugjug malah si Saron mah jadi lumpat. Atuh kapaksa Nyi Maria jeung si Tergos Hideung lalumpatan menipating berengbeng sabab hayang nyusul ka si Saron. Heuleut sawatara waktu reng si Saron heureun heula. Terus melong ka hareup teu lilas rog Nyi Maria jeung si Tergos Hideung terpi ka si Saron. Duanana ngaharegak bakat ku capek sabab lumpat meakeun tanaga saaya-aya da hayang nyusul ka si Saron. Nyi Maria mah sakujur awakna mani kesang, sedengkeun si Saron mah biasa bae, teu jiga ngarasa capek, ret ka si Tergos Hideung pok nyarita. Tergos, cahayan hurung teh leungit di dieu. Teuing ka mana leosna sabab beuh tanah-tanahna. Tapi tuh, darempot kuduaan, da maneh wagu ka eta jalma? Cek si Saron bari nunjuk kadua jalma nu keur ngagotong tanu. Oreng si Radia jeung si Encang nu keur ngagotong Banara. Duanana leumpang kalayan tenang malah mah bisa bari ngarobrol sagala rupa. Ari Banara kulantaran hayang tumaninah manehna nangkarak dina tanu. Teu beda jeung nu gering payah. Si Tergos Hideung pok ngajawab. Abdi mah teu kena juragan. Name ayeuna ningali ka eta jalma, cek si Tergos Hideung bari neuteub kanu keur ngagotong nu harita jauh keneh pisan. Tapi jelas katempona sabab tatangkalan rada carang jeung jarangkung. Kajeun hari teu wawuh mah. Artina eta manusia lain batur maneh. Tapi hari maneh wawuh teu Maria, coba sirikeun. Nyuk sumangga juragan, jawab Nyi Maria bari neuteub kanu keur ngagotong. Teu lila pok ngajawab kalayan yakin pisan. Abdi teu kenal juragan. Kajeun bari teu bau. Jadi ayeuna geus yakin pisan eta teh musuh urang. Sabab maneh duaan teu bau sok nyarumput ti nu budi. Eta jalma urang pegat di dieu sabab pasti bakal ngaliwat ka dieu. Buru-buru cek si Saron bari tutunjuk. Kalayan teu loba catur cileng Nyi Maria jeung si Tergos Hideung laluncatan kanu bala. Terus nyempot bari ngadaguan nu ngaliwat. Ari si Saron pelentung luncat kaluhur bangun hampang trek nincak dahan kai. Terus ngarayap kanu buni kudang daunan. Jep teu kadenge naon-naon didinya jiga eueuh jelmaan. Si Saron ngahaja kaluhur maksudna mah hayang sidik anu keur digotongna. Sedengkeun si Tergos Hideung jeung Nyi Maria nyarempo di nu buni bari ngadaguan parentah ti si Saron. Beuki lila si Radia jeung si Encang beuki deukeut. Malah mah teu lila pok si Radia kadenge ngomong bari ngahega. Aduh, ieu tak uing cagel euy, ganti atuh kudu kenca euy. Atawa lah mun bisa mah urang eureun heula sagedeung, cek si Radia bari ngahega. Oh mending urang bereuni sakalian, tapi ulah di dieu tuh diconggoh jiga anu rada rata tuh. Didinya mah urang eureun heula, di dieu mah sakieu netakna ieu. Senuna jang Banara teh, jawab si Encang bari rumenghap. Sedengkeun Banara mah cicing bae. Caritaan si Radia jeung si Encang ku si Saron kadenge kalayan jelas. Pok si Saron ngomong sajeroning hatena. Kabeneran. Maranehanana rek eureun di dieu. Tangtu bakal leuwih gampang mariksana. Lamun jelema jahat awas ya dicacag waing. Muarek dihirupan deuleu. Cek si Saron bari ngawaskeun kanu duaan. Beuki lila beuki deukeut akhirna srog kahanapeun tangkal kai. Ditaekan ku si Sarong barang breh kebeg si Saron ngakebeg satakar kebeg lantaran tetelan nu digatong teh Banara. Renghap si Saron narik napas panjang pok nyarita deui jero hatena. Waduh, keninjang Banara kurang ajar. Dang turek dibawa kabur ku si kasebelan. Da kamana ari malah tibodas. Rasakeun si bangsat diwara ku aing. Cek si Saron bari kalayang ngaragragkeun awak kahanap. Teu beda jeung kalakai meni hampang clek nincak lemah menerang pisan hareupeun si Radia nu harita leumpang teh heula. Kebeg si Radia ngagebeg bakat ku kaget. Komo barang nempo beungeut si Saron nu pikasieun mah goak si Radia ngagoak bakat ku sieun jeung leuwas. Oh, ampun. Aya jujuring ari bertak lumpat. Bru tanu murag kulipak kedebus jang Banara. Harita teh tibebeut. Aduh, cek Banara bari nguliat bakat tingku nyeri. Ari si Encang nolonyong kabantingkeun bru nyuuh kana tangkal kai.
cara irung keluar geti gero ngagorowok bangun kaget. Aduh, ampun aing naon sia dia. Sia menyiksa ka aing kurang ajar sinurus tuyung sia. Cek si Incang bari ngorejat hudang. Red kasih saron anu keur ngabedega bari nulak cangkeng seak awak si Incang karasa panas tiris bulu punuk pating puriding kuak ngagero bakat ku sieun jeung reuwas. Hah? Juring, ampun. Cek si Incang bari bareng-bareng lumpat balik deui ka lebak. Ari si Radia tadi oge geus ngabecir teuing ka mana lompatna. Ku si saron diantep bae sedengkeun Banara harita terengha peranjung bakat ku kaget jeung nyeri. Sabab awakna ti beubeut sarua jeung dibantingkeun. Tapi Banara tetep tenang. Red kasih saron pok Banara nyarita kalayan tenang. Paman, haturan wilujeng sumping abdi bingah tiasa patepang sareng paman di dieu. Mangalingi paman, cek Banara bari neuteup kasih saron kebeg si saron ngakebeg bakat ku leuwas. Sabab kakara sadar harita yen Banara ti beubeut. Gabrug si saron ngarontok ka Banara bari nyarita. Waduh Ujang, kumaha? Teu naon? Wah, hampura yeuh pun mang. Rumah esa kurang taliti jeung kurang hati-hati. Nu akhirna si kasebelan kabur. Ari Ujang ngagubrag kana taneuh. Hawa tos teuing kasep. Cek si saron bari ngahudangkeun Banara. Nyeh Banara seuri pok ngajawab. Abdi mah teu sawios-wios paman mung ieu we tetepokan meuni seueur tilas ti beubeut. Reuwas abdi teh paman. Nahan naonan make megatan kanu ngagotong abdi paman. Cek Jang Banara bari marah mai. Sabab ngarasa bunga si saron geus aya hareupeunana. Waduh, hampura anak king. Mang rumah sasalah maksud mang satadina marek newak nu jahat. Tapi tetela Ujang anu ragragna kasebelan manusia teh. Keun kumang urang warah. Cek si saron bari jung nangtung terus luak liuk neangan si Radia jeung si Incang tapi samemeh ngayakeun tindakan. Pok Banara nanya, saha nu bade disebat kasebelan ku paman teh? Nya nu ngagubrageun ka Ujang. Apana teh jelema jahat lain? Geus kumaha nyulik ka Ujang? Keun urang podaran duanana kumang. Cek si saron bari kakarot bakat ku amek tapi nyeh Banara seuri. Ulah lepat paman. Eta teh sanes jalmi jahat nanging jalmi nu kacida bageurna ka abdi. Malah abdi tiasana kieu ditulungan ku maranehanana omat ulah diganggu paman. Hah? Nah bener Ujang. Waduh, karunya deui. Sigana manehna sieun kumang buktina bating gorowok bari ngacir sarta nyerabut curing. Tetela manehna sieun anu akhirna teu malire ka Ujang nepikeun ka ti gubrag. Kamarana ayeuna nya? Cek si saron bari luak lieu. Manehna kacida ngarasa kaduhungna sabab geus nyieun tindakan nu salah ngan untung teu mawa korban jiwa. Leres paman, eta teh jalmi sae sarta nulungan ka abdi. Jenenganana Kang Incang sareng Kang Radia malih mah lanceuk abdi di paguron silat kapungkur. Banara ngajentrekeun kateranganana. Oh, kitu. Waduh, karunya. Keun urang teangan kumang. Cek si saron bari rek luncat neangan duaan. Tapi gorobas ayan ku gorobasan barang direret tetela si tergosi jeung manggul si Radia. Sigana waktu si Radia kabur bari ngajerit di udag ku si tergosi deung. Ditulus neangan si saron teh pok nanya ka si tergosi deung. Waduh, buah-buah di podaran ha? Eta mending ngaleh-leh kitu dikumahakeun ku maneh euy. Cek si saron bangun salempang. Sok sieun si Radia dipaehan ku si tergosi deung. Ari si tergosi deung can waka ngajawab kalah kagoledag ngagolelkeun si Radia dina jukut. Geus kitu kakara ngajawab kalayan tenang. Teu pisan-pisan juragan manehna mung kapaehan bungkul ku abdi di babuk punukna. Manyangakeun ka juragan. Cek si tergosi deung bari nunjuk ka si Radia nu ngagoler kapaehan. Waduh, cilaka. Urang salah sangka euy. Eta teh dulurna Jang Banara tempo ku maneh. Saetu nu diuk tuh. Cik si saron bari nunjuk ka Banara. Red si tergosi deung ka Banara gebeg manehna ngagebeg pok ngajawab bari lumengkap. Oh, eta teh Jang Banara juragan. Nah becanten kitu atuh. Haturan Ujang kumaha salamet salira teh. Cek si tergosi deung bari munyungan ka Banara. Ku Banara ditampanan bari ngajawab. Haturan paman,
Abdi mah teu kirang sawios-wios, hatur nuhun paman parantos ngajalankeun tugas kalayan sae. Kumaha teu kenging kasulitan salami milarian paman Saron? Banara kat sida bungahna bisa tepung jeung si Tergos Hideung pok manehna ngajawab, "Duh, aya ibadah pangdoa ti Ujang. Mang kalina Nyi Maria tiasa ngalaksanakeun padamelan kalayan lancar. Juragan Saron tiasa tepangan kalayan teu aya halangan harungan. Sarta ayeuna tiasa marengan ka dieu," jawab si Tergos Hideung bari nunjuk ka si Saron ku jempolna. "Hatur nuhun paman. Ku abdi katampi kalayan kabingahan," ceuk Banara bari nyerengeh. Ari si Saron meuni unggut-unggutan ngadenge obrolan Banara jeung si Tergos Hideung. Manehna geus ngarti kana naon-naon nu geus dicaritakeun ku si Tergos Hideung, pok si Saron nyarita. "Kaharti ayeuna mah. Jadi lamun kitu anjeun teh bener Tergos Hideung. Anjeun memang utusan ti Jang Banara anu kudu nyusulan ka kami. Nuhun euy. Kami ngarasa bungah nu taya papadana sabab Jang Banara geus tambah deui pangawalna. Ngan hanya kal Malati Bodas teu katempo ku kami. Tapi keun bae susuganan bisa kapanggih," cek si Saron bari gek diuk di jireun Banara. "Leres paman, malih ayeuna oge abdi teh nuju nyusulan ka Malati Bodas. Manehna nuju mudag anu maling ka abdi. Ari nu terangeun teh nyata Kang Radia sareng Kang Encang. Anu mawi saena mah geura lanongan heula Kang Radia supados tiasa ditaros kateranganana," cek Banara bari nunjuk ka si Radia nu keur ngagoler kapaehan. "Oh, kitu. Waduh, karunya teuing si Radia. Silain teh jelema nu geus gede jasana, ari ku kami kalah ka digebah. Hampura Radia. Tapi ulah salempang euy. Kami bakal ngubadan ka maneh," cek si Saron bari jung nangtung. Tuluy ngadeukeutan ka si Radia. Plak, 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 dada si Radia ditepakan. Korejat si Radia hudang red ka si Saron. Kuak ngangker tak kuatir. Sigana mah nempo beungeut si Saron. Abun sia-sia, cek si Radia bari gajeleng luncat terus kabur deui. Tapi mendingan sakilat si Tergos Hideung halangan, gep si Radia ditewak. Terus digusur di bawah deka si Saron, puguh si Radia meni abrug-abrugan bari jejeritan minta tulung lir budak nurek disunatan. Tapi ku si Tergos Hideung tetep dicekelan meni pageuh, cakakak si Saron seuri bangun bunga. "Ulah sieun Ujang. Mang moal naon-naon, mang lain juring, mang lain setan, tapi mang manusia biasa, nu sarua jeung Ujang. Yap ka dieu sing deukeut ka Sep," cek si Saron bari ngagupayan ka si Radia. Atuh para mitra jep si Radia teh teu jejeritan minta tulung, malah mah teu guguru-bugan ayeuna mah. Manehna kaget nu taya papadana terus melong ka si Saron bari ngomong dina jeroning hatena. Nah saha tuh? Make jeung nyebut mang segala. Jeung deui kekaraing mah disebut kasep ku batur. Pada manehna goreng patut kitu. Mun jiga tangkorak. Gila kumaha aing teh ya. Cek si Radia bari coloho. Atuh pok si Saron nyarita deui lantran si Radia cicing bae. "Buru-buru ka dieu kasep. Mang rek naja ka Ujang. Ulah sieun ku mang moal dikerekeb. Sok di dieu jeung mang diuk. Lesotkeun Tergos ulah dicekelan ayeuna mah." "Mang juragan," cek si Tergos Hideung bari ngalesotkeun si Radia. Si Radia can waka ngajawab kalah ka ngajanteng sigan bingung. "Ngaso heula ngaso." Para mitra sadaya, harita si Radia ngareret ka Banara, nu direret ngarti pok nyarita. Ulah kaget Kang Radia mangat sali Kang. Da moal naon pun paman mah. Anjeunna ge jalmi sae moal ngaganggu ka akang. Cek Banara bari seuri leutik atuh ari geus kitu mah gek si Radia diu. Terus ngesod ngadeuketan ka si Saron pok nyarita semua asa-asa. Sumuhun abdi Radia saha juragan teh? Cek si Radia bari murungkut ciga nu sieun. Cakakak si Saron seuri. "Ulah murungkut kitu Jang Radia. Mang moal ngaganggu ka Ujang. Hayu ka dieu sing deukeut ka Mang. Sabab Mang aya tanyakeun ka Ujang anu aya patula patili jeung Jang Madara.
Si Saron ngagupayan kasih radia esrod si radia tengeson ngadeketan kasih Saron sanggeus deket pok nyarita. Mangapun abdi radia sun abdi parantos sayagi kanggo ditaros. Syukur. Sahabat rujang nu kabur. Naon sababna pangna kabur? Cek si Saron bari nyerengeh matak pikagilaeun si radia menimuringi. Sumuhun sieun abdi teh ari babaturan abdi ngaranna si Encang. Duka kemana kabur nama da abdi gitu terang. Cek si radia ngajawab bari ngeleper. Da kasieun mah tetep aya. Ari si Saron pok nyarita deui. Syukur. Da ayeuna mangrek nanya deui. Ari Malati Bodas kamana hinita? Jeung saha ngudag bangsana? Ujang nyaho ta bante? Coba jawab nu jujur. Sabab mang guru nyaho. Malati Bodas teh angkatna sareng Mama Sutara Kapali Kidul. Ari nu ngiwat Jang Banara mah abdi ge da teu terang. Hapunten bae juragana sanes abdi teu hoyong masih terang da saleresna mah kitu. Abdi oge bade nyusul-nyusul Malati Bodas. Nanging hanyakal kalaka menakan bahaya. Jang Banara ragu-ragu ikeun ka ngebut. Jawab si radia beuki wani ayeuna mah nyarita rada tatag. Hulang si Saron ngahulang sabab ngadenge jawaban ti si radia. Nu nyebutkeun yen Malati Bodas teh lumpat na ka kidul, sedengkeun di kidul tadi aya urut harung. Pok si Saron ngomong sajeroning hatena. Mun kaya kitu mah nu tarung di ditu teh lain si Kalingking. Tapi sigana mah Malati Bodas jeung maling Jang Banara. Kurang ajar. Hanya kal ku aing teu kapanggih. Cek terentes hate si Saron. Bari ungut-ungutan si radia jeung Jang Banara katup si Tergos hideung teu aya wani nyarita. Caricing bae ngadaguan si Saron ngomong. Tapi samemeh aya nyarita gorobas aya nu gogorobasan ti lebak. Gebeg sarerea ngagebeg terus ngareretkan ngagogorobasan. Warang breh tetela datang teh Nyi Maria. Bari mawa si Encang nu sarua jiga si radia dibawa ku Tergos hideung tadi si radia ari si Encang mangalempreh dibawa ku Nyi Maria. Si Encang dina kaayaan kapaehan. Nempo kaayaan kitu si Saron gogodeg pok ngomong dina jero hatena. Tetela si Tergos jeung si Maria bener-bener hayang ngabelaan ka Jang Banara. Buktina manehna kalayan teu kudu diparentah geus bisa newak jalma nu disebut musuh aing. Padahal si radia jeung si Encang teh musuh eta mah kasebut musuh ku aing teh. Malah sabalikna. Aing yakin ayeuna mah si Maria bener-bener insaf jeung sadar kana kasalahanna. Manehna hayang ngabelaan ka Jang Banara. Cek si Saron bari melong ka Nyi Maria. Nu harita geus ngagolerkeun si Encang hareupeun si Saron. Pok nyarita bari manggut. Juragan, manganyangakeun musuh nu kabur. Ku abdi parantos tiasa katangkap deui. Cek Nyi Maria bari terus mundur ngajauhan. Dikumahakeun Nyi Manusa Maria? Si Saron nanya semunu hariwang pisan bisi si Encang dipateni ku Nyi Maria. Tadi kukumaha juragan manehna kapaehan tina awahing ku sieun rupina mah. Ku abdi diancam bade disabat beheungna. Manehna ngagubrag kapaehan. Teu kedah salempang juragan da moal dugi ka ajal. Jawab Nyi Maria bari manggut estuning ngayakinkeun pisan. Syukur lamun kitu mah. Coba ku kami rek diudangkeun. Sabab maneh perlu nyaho Maria si Encang nu ditewa ku maneh. Sabenerna lain musuh, tapi dulurna Jang Banara. Tapi keun dan geus manggeus sarta lain ngahaja. Engke oge maneh bakal nyaho kana lalakona. Ayeuna si Encang rek diudangkeun. Cek si Saron bari terus nepakan dada si Encang. Kelila korejat si Encang hudang terus culang-cileung jigere kabur ngan untung si Saron buru-buru nyarita. Ulah kaget Jang. Ujang moal dina naon kumang. Sok diuk sing tenang. Tuh si radia geus diuk bari ngahuleung. Naon nu karasa Jang? Sok ulah mubaran kumang. Cek si Saron bari neuteub ka si Encang. Leng si Encang ngahuleung bakat ku bingung. Tapi sanggeus rada lilapok ngajawab bari ngeleper. Saha nya teh? Kuring mah teh nyerina naon? Ulah reuwas-reuwas Ujang. Mang pangawalna Jang Banara. Batak teu kudu sieun sabab moal dina naon ku mang oge. Jawab si Saron teu boleh neuteub. Jep si Encang teu nyarita deui. Manehna terus murungkut bari ngesod ngadeuketan ka si radia. Anu saterusna si Saron nyarita deui. Dah, bener kitu. Caricing, da moal dinaon-naon.
Negara jawab pertanyaan Mang. Kumaha mimitina pangna Ujang bisa tepung jeung Jang Banara? Sok caritakeun kabeh ka Mang. Cek si Saron bari neuteup ka si Encang. Nu ditanya can waka ngajawab kalah karet ka si Radia pok nyarita lalauna. Kumaha dia? Bejakeun kabeh teh ulah euy. Opa kebijakeun maneh Cang lantaran mah memang kudu diterangkeun arah perkara leuwih jelas. Juragan naros teh palai terangkeun kana lalakonna sok buru-buru caritakeun. Cek si Radia bari ngareret ka si Encang. Kunaon kala silih harebosan ha? Sok geura jawab Jang. Moal dihukum ku Mang oge. Malah Mang teh bungah geus boga pangawal anu gede jasana. Cek si Saron bari neuteup ka si Encang. Pok si Encang ngajawab nyarita rada ngeleper dari was kene. Sun punten ieu juragan abdi teh kasih makene sun mangawe lalakon abdi teh bari diterangkeun sadayana mangga baranungan. Cek si Encang bari ngahuleung heula sakedeung sanggeus hatena teger. Pok ngamimitian nyarita nerangkeun naon-naon geus kaalaman kuman utama namah tina perkara manggihan Banara dina tangkal kai sanggeus kabeh dicaritakeun tuluy dipungkas ku nyarita kieu. Tak itu kawit tengah juragan janten abdi teh sanesan maling Jang Banara nanging saleres nama abdi teh ulang kalapan unggal anu ngahaja milarian Jang Banara hatur uning awe ka salira. Syukur Ujang kaharti ku Mang ayeuna mah lamun kitu carana teh teh Ujang hiji pahlawan nu geus hasil nulungan Jang Banara nuhun Jang kitu Jang Radia mangka cida bungahna geus boga anak buah anu satia kadunungan. Sabab sabenerna mah Mang teh pangawalan Jang Banara nu matak nempo Jang Banara aya nu mawa amok Mang teh bisi dibawa kabur ku musuh. Daina Mang rek nanya deui naha saha kira-kira nu ngiwat Jang Banara teh jeung ka mana lumpatna? Cek si Saron bari neuteup. Uka juragan abdi mah teu terang margi ka panakna oge Jang Banara teh nuju di Borogod dina dahan kai nu luhurna kirang langkung kilometer. Mani sesah nurunkeun lagi juragan nanging langkung saya mah taroskeun atuh ka Jang Banara. Cek si Encang bari nuju ka Banara. Pok si Saron nyarita deui. Oh bener. Syukur Jang keun rek ditanyakeun ka Jang Banara. Ujang aya naon paman? Kumaha lalakon tadi? Saha nu ngiwat ka Ujang teh? Cicik Mang bejaan heula sameme nyusul si Nurjana. Cek si Saron bari ngareret ka Banara. Mangga Bandungan paman ku abdi bade diserangkeun sadayana. Sok ku Mang rek di Bandungan. Jawab si Saron bari nangkep harigu pano neuteup ka Banara. Telila derak-dak Banara nyaritakeun lalampahanana. Ti mimiti dibawa kabur ku Supala tuh nepi ka harita. Kabeh imeut taya nu kaliwat. Tah kitu sanes nama paman. Cek Banara habari mungkas caritaanana. Lantaran kabeh caritaanana geus dibejakeun kabeh. Estuning para mitra diketrukeun sakabeh kanyaho Banara dina urusan manehanana aya nu ngiwat ku batur. Ngaso. Sabada Banara nyaritakeun perkara waya patula patali jeung manehna diculik teh. Saterusna si Saron nyarita. Oh kitu, da sahaja. Jadi jelas lain di kalingking atuh. Tapi tang tunage muridna atawa babaturanana. Ulah dipikiran lah. Gampang kege boal burung kapanggih. Aina sok sarereang ngariung di dieu. Terus sideung. Maria, Jang jeung Jang Radia sok sing deukeut ka dieu ngariung di dieu. Kami rek nyarita nu leuwih jelas sangkan sarereang arti. Cek si Saron bari ngagupayan ka sararea. Atuh gugek dari karepeun si Saron si tergos sideung jeung Nyi Maria teu baha. Nya kitu deui para mitra si Radia jeung si Encang kabeh narurut kana kahayang si Saron. Geus kitu pok Banara nanya ka si Saron bangun panasaran. Bade aya pikeun saeunaon paman? Sareng deui kumaha perkawis landong teh? Nah kayak ngingatan api henteu. Sabar anak Kim. Mang rek nyarita heula ka sarerea utama nama kanu ngaran Radia jeung Jang Encang. Kitu kang nu ngaran Maria jeung nu ditergos sideung. Kieu geura. Lamun marane opatan bener-bener hayang ngabelaan ka Jang Banara, wayahna kudu nurut kana kahayang kami.
sabab jang Banara geus jadi dunungan kami sarta sakabeh kakawasaan kami geus dipasrahkeun ka jang Banara. Jeung diaranjeun opatan nyatana radia encang Maria jeung Tergos Hideung sarerea perlu nyaho yen kami nu katelah si Saron teh anu ku genep jago disebut si Tangkorak Hideung. Tanya ye pisan nu disebut san Tangkorak Hideung sigana ari pikeun Nyi Maria mamoal biruk deui sabab geus nyaho ti miwitina. Tapi pikeun utiluan kakara nyaho ayeuna. Sakitu kumaha ngarti sarerea cek si Saron bari neuteup kanu opatan. Si Tergos Hideung ngajawab kalayan tenang. Ngartos abdi sunah sarta jang jibade setia ka jang Banara. Syukur ari maneh kumaha Maria rek satuhu jeung satia ka jang Banara atawa moal? Coba jawab sing yakin. Cek si Saron jiga nu hayang yakin pisan pok Nyi Maria ngajawab. Abdi ge moal bade baha kana kapala juragan. Sejak satia sareng satuhu ka Den Banara. Nyi Maria ngajawab tegas. Syukur ari maneh kumaha dia encang ngarti ha? Cek si Saron bari ngareret ka si Radia jeung ka si encang. Ngartos jawab hampir bareng. Geus kitu jep para mitra. Si Radia jeung si encang teu waranieun di loba nyarita, masing-masing hatena rada ngegeter sabab reuas ngadeng ngaran Tangkorak Hideung. Syukur memang guru kitu ngarah ngeunah kadengin aku kami. Ayeuna urang teruskeun sajabati nu geus disebutkeun tadi. Kaula oge perlu ngabejaan ka maraneh yen kaula teh hiji jawara nu kungsi mingpin sakabeh persilatan ieu tatar Sunda. Sarta kaula kaasup kana si 7 jago nu boga anak buah genepan. Malah eta teh genepan dibere gelar si genep jago. Ari nu ngaran pamingpina harita ngabogaan hiji lambang anu dijieun tina besi kuning. Eta lambang ayeuna geus diwariskeun ka jang Banara. Kebeg sararea ngakebeg bakatku kaget. Sabab teu nyana bakal kitu anu pangreuwasna pisan masih Radia jeung si encang. Lantaran teu boga sangkaan yen Banara bakal jadi hiji pamimpin agung anu ngawasa ka si genep jago. Sanggeus sararea ngahuleng rada lila. Pok si Saron raskeun deui caritanana. Sora beuki tatag nganum komara. Saterusna bisi maraneh opatan ngarasa penasaran engke urang buktikeun. Lantaran ayeuna mah jang Banara keur aya dina kaayaan bahaya. Jiwana lemah, tanagana leungit sarta ayeuna rek diubaran ku kaula. Kumaraneh kudu disaksian. Cek si Saron bari ngodok saku baju usiwal ngaluarkeun 3 buah malaka hideung. Nempok kitu Banara meni curinghak bunga pacampur jeung heran. Sabab kakara harita nempo malaka nurupana hideung pok Banara nyarita ka si Saron. Upami kitu mah paman teh parantos hasil menakan lanom. Di mana teh paman? Cek Banara bari melong kana buah malaka. Bener pisan ujang. Manggeus hasil menangkeun ieu ubar. Beunangna ti pagunungan Naga Sukma. Tetela mang bisa menangkeun ieu barang. Kurang ti setengah bulan hartina jiwa ujang bisa kene katurungan. Sok geura tuang ieu buah malaka hideung. Mudah-mudahan aya mangfaatna sing bisa mulihkeun kakuatan jang Banara nu geus punah. Cek si Saron bari nyodorkeun buah malaka hideung sasiki. Gap ku Banara ditampanan sarta teu loba carita am dihuapkeun. Krauk-krauk dicapek bangun ngeunah. Lak diteureuy leng sirah Banara karasana lieu. Tetempuan ranyai kararoneng bumi alam asa muter angen murel asa sebel. Beuteung panas meninga golak. Seak beungeut Banara katara pias siga mayit. Si Saron teu bari ngerahkeun tanaga batin. Ari nu opatan pating colohok bari ngaleper. Lantaran milu mang paurkeun kana kaayaan Banara nu katempona bangun ripu. Malah keur kitu hiuk aya angin ngagelebug tarik pisan. Sora munggah ngaguruh mata ketir. Seor nebak dang daunan. Tangka kai pating pelenod si Radia jeung si encang silih reret jeung ngadegdeg. Malah terus mundur ngajauhan si Saron. Kalayan didinya ngadadak jadi geueuman teu lila gero Banara ngagerowo. Aduh. Ampun, sobat, ieu panas. Aduh. Belum ngabebeutkeun maneh. Kana taneuh rieg bumi alam jadi euneur. Rolo Banara ngutahkeun getih hideung meuni lalamaran. Terus ohek-ohekan mata kuatir. Rolo kejerok ngutahkeun deui getih. Nurupana hideung jiga kaduru.
sakur nu nempokeun pating rarenghap narik napas panjang. Ari si Radia teu tegaeun nempok kaayaan banara kitu gabrug ngarontok. Abari ngagero bangun anu kanyerian. "Jang, kunaon jang banara? Jang, ya akang jang," cek si Radia bari gep nyekel tak-tak banara. Tapi gancang ku si Saron ditarik deui bari nyarita. "Ulah kaget, keun bae. Moal naon-naon. Ku kami ngahaja dikaluarkeun getih hideungna. Sababnya eta pisan nu ngajadikeun awak jang banara leuleus. Cicing ulah pipirun. Pasrahkeun ka kami sabab kami boga pagawean," cek si Saron bari gep nyekel pigeulang banara. Ser si Saron ngasupkeun hawa panas kana badan banara. Paledug tina sakujur awak banara ngebul ku haseup ipis. Orolo kejelok banara utah deui getih, tungtungna rumpuyuk. Bru banara nyuuh kana taneuh. Gap tongong banara dicekal terus diurut lalaunan. Si Saron ngubaran banara kalayan ati-ati tur taliti. Sakabeh kakuatanana dikerahkeun pikeun mulihkeun tanaga banara. Akhirna les banara kapaehan. Terus ngagoler teu empes-empes. Ku si Saron terus awakna diurutan. Bari dius asupan tanaga gaib. Pikeun ngagantian tanaga banara anu geus leungit. Tina dampaleungeun si Saron ngalir hawa panas kana badan banara. Sanggeus katimbang cukup, renghap si Saron narik napas panjang. Red ka si Radia pok nyarita. "Radia, coba bang yang gencai jang. Ngala sing rada loba, wadahan kulodong ngarah loba. Buru-buru jang." Si Saron marentah ka si Radia pramitra sadaya. "Emang aja kan, kalosan cai seueur di lebak," jawab si Radia. Terus init kegancangan maksudna rek ngalat cai, malah si Encang nuturkeun bisi caina butuh loba. Heuleut sawatara waktu si Encang jeung si Radia geus daratang deui. Bari mawa cai dina lodong, terus dibikeun ka si Saron. Beureun nanyakeun lodongna ti mana cenah para mitra. Pan seueur tang kalawi. Gap ku si Saron ditampanan. Kalayan teu loba mikeun waktu biur sakujur awak banara anu keur kapaehan di banjur ku cai salodong. Puguh meniran cucut ku sararea pada neuteuk teu lila korejat banara hudang. Terus jijideug jiga nu kesel. Nempokayan kitu cakakak si Saron seuri. Waras waluya rahayu salamet waluya jadi. Tetela usaha mang tetegablah. Ujang geus tangtu bakal jag-jag waringkas. Kumaha karasana Ujang? Cek si Saron bari mureleng ka banara. Alhamdulillah mang. Ayeuna parantos biasa deui paman. Aduh. Asa ngimpi abdi teh paman bete puguh rarasaan cager deui teh paman. Cek banara bari terus kakejet bangun sarangkeul. Ari papakeanan anu tadi di banjur meningan saseak geus garing deui sabab kapanasan ku hawa tina badan banara. Pangaruh tina tanaga batin si Saron anu geus sumarambah kana sakujur awak banara. Si Saron teu weleh seuri bakat ku bunga. Red kana lodong gap dicokot. Ari nu geus kosong dibalangkeun jauh pisan geus kitu pok si Saron nyarita deui. Ujang perlu nginum heula. Ye inum cai anu meunang ngajampe pikeun ngulangkeun sakabeh kakuatan Ujang nu leungit. Malah mah tenaga Ujang bakal tambah 20 kali nu bareto. Si Saron mikeun lodong ka banara, gap ku banara di tampanan. Leguk diinum meningalak-lak. Aneh cai salodong bea kabeh. Mangkaning sarua setengah tur tawina rada gede. Sigana beuteung banara panas atau memang kitu pangaruh kakuatan si Saron nu geus ngahiji jeung getih banara. Sanggeus lodong kosong peleuwer lodong dipiceun. Jag-jagaina paman. Abdi cager deui. Abdi waras deui. Awak deleuleus suku calangker jeung asah rampang. Cek banara bari melong ka si Saron paroman meni marahmai. Maksudna ka ujang saya para mitra.